Astagfirullahaladzim, euy. Aduh, tadi geus teu boga duit aya kumaha urang teh euy. Terus ulut lebaran oge ari Allahu Akbar. Geus beakeun ku lebaran duit oge. Maknya urang kudu ngajual pacul mah ya kasih kakek. Astagfirullahaladzim geus lieur ka itu ka dieu pangan pagawean teu boga. Allahu Akbar. Naon deui jualan ukur pacul-paculna. Allahu Akbar ah. Kayaknya mah kasih kakek sugan we laku ya pacul kasih kakek ah. Aduh. Aya mau si kakek di imahna ya. Mudah-mudahan sing aya si kakek masak sendiri. Nyuci sendiri. Tidur pun sendiri. Makan pun sendiri. Segala sorangan ya mah ngeduk sampah oke sendiri. Si kakek aya mah ya euy. Oh, itu di kandang domba. Samperkeun we ah. Ieu euy bingung aing mun aya raka deui kawin ku aing lah. Tukang bersih ku aing mah. Kenaon? Ieu keur bebersih ieu ba aduh ku sorangan mah ripuh. Pasti ku sorangan mah kakek ripuh. Pangneankeun rana lah kurang dikawin. Loba rana mah. Sok bawa ka dieu bah. Bawa ka dieu. Sorangan ieu mah kakek sorangan. Sorangan we urang mah nyusuhan sorangan, nyuci piring sorangan urang mah. Aing euy. Lain ke urang aya perlu ka maneh. Naon teh? Arek ngajual pacul urang teh boga. Naon ka pacul-pacul segala dijual teh bener bebeakan. Ya teh beakan teuing kamari lebaran kakek. Kabangetan teh. Ieu abah arek usaha rek ti mana deui? Heeh, wayah we kakek tulungan urang teh butuh duit pisan keur jajan budak-budak acan kakek. Paculna ieu, paculna ieu. Suliper kakek tuh. Tuh ngentring suliper. Lain suliper imatina black kerupuk gimana di jeuna ge. Black kerupuk. Astagfirullahaladzim. Masa teh kakek banget tuh teh. Itu jasa aing kakek. Aduh ampun ya teh. Ada alamun teh lamun arek teh bali batung kitu tuan kakek. Saking kahina sama hina ka aing sia. Bae mah kurang dibeli ku urang mah banget sama ngahinana ka aing. Butuh duit lain butuh duit untuk ngahina kitu asal bener dibeli diwali. Banget aing asal teh. Puguna sabaraha ieu? 300 ya teh. Kurang 20.000 dibeli. 20.000? Teu kira-kira tuh ya tuh barang mahal kakek barang mahal ya teh. Banget teuing. Da urang teh nyaho abah di jalan teh aya cap buayaan. Memang ya teh kan suliper ieu asli. Tuh ngentringna ge beda kakek maneh teh. Wah, ngentring kumaha. Ulah ngahina ya kana barang urang teh. Cuma kali lagi teh nyolekan geus rek nyolekan imah teh tina black kerupuk imah di jeuna ge. Banget teh ngahina ya teh. 305.000 ya teh. Tah, kekurangan ku urang 300 ya. Arek 20.000. 20.000 lah hina sama kana barang aing mereka 20.000 segala. Ulah kitu kakek euy. Barang asli atau barang asli kakek. Isin barang asli aing nawar mah bebas. Arek dibikeun 20.000 moal. Teu kira-kira atuh. 300 kana 25.000 teu kira-kira mah 20.000 lah 20. Allahu Akbar. Daripada kitu mah aing mantuk kakek. Lain lamun teu tulus. Tulah kitu kakek. Ulah ngahinakeun barang aingnya. Awas ya kakek. Ngahina aingna tadi nambar ka jual bener-bener ke maneh kan aduh ditarima 20.000 mah aduh mantau ka aing geus lah. Aduh tuh aki-aki main anu nawarkeun ditawar 20.000 nya wajar anu meuli mah abah daraja anu meuli mah model ting abah mah sabaraha teu ngai moal mere tadi teu rek nomor pasti mah nulungan ka abah 20.000 dibayar arek moal teh ngahina pisan kana barang aing teh barang mahal 300.000 ditawar 20.000 nah teh ngahina teuing kakek banget teuing teh aing banget teu gablag sama ngahina ka aing ngahina Allahu Akbar dari bal kitu mah ngahinakeun ku siapa rek mantau ka aing geus lah. Oh, maka kukulu tuh jorek mantap pada orang ngonang. Henteu urang keur bebersih ieu tarina oge abah nu noroweca nawarkeun pacul. Urang dibeli 20.000 ai dibikeun sok jeung nafsu. Tadi bikeun ulah teh sapagodos jeung hate abah mah ulah bisa jadi nyegring hate ulah tong dijual. Ai teu taeun mah mantau gitu sabaraha teuing ah. Budak katro teh nyaho barang mantau aing daripada kitu mah geus batok lah. Bah, dari kemana, Bah? Ada kasih kakek. Si kakek mah kayak di sarung, Bah, aya di bumi na. Aya naon kitu? Abah mah teu apal. Bah, aya teh itu desa akte teh keur ulang tahun. Nah, tentu si kakek tengah bejaan ke abah ya teh. Bejaan. Heeh. Ada si kakek menit teganya tiga bejaan gitu. Teu tengah bejaan. Lamun nya kabejaan mah bawa barang bawa meureun saeutik mah. Wah boboro. Atas si kakek berarti ngebejaannya. Banget pisan si kakek mah.
Atur bagi mbaknya. Allah, rame nih di situ teh. Aya naonnya? Tadi euy, Ba, kadeu Ba. Siap teh. Siap. Arek naon Abah ka dieu? Apa rek ulang tahun urang teh? Orang Abah urang teu menang ka Abah. Siapa tuh teh mang ingat we. Mana teu ngabejaan pisan ka urang. Teu ngabejaan apa? Sok eta Abah mah sok nyamplangkeun. Nyamplangkeun coba. Oh, eta mah naon atuh deui? Mawa iya Keur saha eta? Hah? Keur saha? Kan udah. Kado naon ieu? Kado teh ya kado ya teh. Kado naon ieu? Buka tuh kan dibuka lah. Aku batur. Era kudu bukti. Nah, teh Abah teh geuning marki saat ngalawan teh ieu keur naon? Make keur naon sagala kakek ieu teh berguna. Kado ya teh kado. Alah, kado nu kitu patut keur naon? Naon kudu patut ka penyakit batur. Ieu kado aya berguna. Batur lain gitu, batur oge bangsa senal, bahan-bahan, batur oge duit. Ini mah naon marki sagora keur naon? Aduh, mereka diterima ya. Kado orang teh diterima. Mending mantau kayak ingat lah. Kugu api-api teh marki sangora di gugubuk ka jor-jor ka dia jor emang Bah. Aing tadi marek mere duit mau kakek banget ya. Jadi tarima segala geus mantau daripada kitu mah. Jadi tarima duit jadi tarima tunggu didikeun ka aing. Geus sabari tah. Oh, geuningan gedang duit age Bah, ka dieu. Bawa duit mah ka dieu. Siapa yang jadi hati, siapa yang jadi hati enggak lah, mantap enggak lah.